Papanasan hari dulu. Kapunda ngawaga kana waktosna tepangkeun simkuring jelema warok malia sareng rekan abdi Tiah Priyani. Kasumpingan abdi di dieu kumargi kapepencenan ti guru bahasa Sunda perkawis diwawancara. Dupi Mang tiasa. Naon wae anu didagangkeun anu dipidagkeun ku Mang ayeuna mah. Calana, calana yang goreng-goreng. Saha biasana anu sok balanya kami Mang nyalira we. Iraha biasana Mang sok balanja kami kaperiodian dagang. Balanya teh upami ieu mah sonten. Siang mah taranya Mang. Jangan kadang siap mah. Ya pindah catat. Saha biasana anu sok balanya kami kaperiodian dagang. Mang nyalira aku bagi perjalanan ke dalam. Balanya nyalira. Ya. Di mana biasana Mang sok balanya? Balanya teh di Pandawa. Jadi ya toko. Kunaon margina Mang hoyong dagang? Saya ke Bogor mah wajib mah teh kumargi enak mah kayak di Payung Berjupa. Kondisi terima kapur tetap di dagang. Biang Kumaha carana supados dagangan enggal pajang Mang? Cuman, ya pengen di antawisna ngecal lah, pasti bisa berharap itu penting tinggal laku. Aduh nuhun Mang karena waktu jadi aya kecelakaan di bahasa teh Roma. Kumargi simkuring masih kena diajar. Mugia anu di dikeun ku Mang sing aya manfaatna kanggo abdi sareng rekan abdi sareng. Hatur nuhun Mang. Mangga, mangga.